Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika geus amit-amitan jerat jerut pamurtala jeung Surya tarurun di imah jaja nyimpang heula ka pajaratan maksudna rek nempo kuburan Pak Irpai alias si bongkok dituturkeun ku jaja jeung ku Nyi Edah anu maksudna rek jajab nepi ka jalan jajahan. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sanajan bener geus lawas sasatna geus leungit tina ingetanana. Ari gok mah mireungeuh muncugugna taneuh kuburan Pak Irpai teh burung we pamurtala make ngahelas oge matak sedihna teh eta nepi ka ngalaman dikurebkeunana di lembur batur oge inget kana sabab musababna kapan harita teh keur dibawa ku manehanana. Komo deui Surya puguh harita teh kapan ributanana jeung manehanana tiwasna Pak Irpai teh anu matak sajeroning yang hareupan taneuh kuburan teh Surya mah teu kira-kira ngaharukna malah cipanona teu karasa deui nyak celakan kasurung ku kasedih hatena nu datangna dadak-dadakan. Didinya teu lila bogoh lamun ngagugu kahayang hate mah sanajan nepi ka isuk deui oge moal ngarasa kesel ngan meureun cipanon moal suda-sudana juuh ngabarengan katresnan hate lantaran pikeun pamurtala mah kumireungeuh kuburan Pak Irpai teh teu wudu matak mulangkeun deui ingetan kana kajadian-kajadian nu geus jauh kaliwat. Pokona mah dina mangsa ngalaman suka duka bebarengan jeung si bongkok murid manehna nungan hiji-hijina samemeh jaja. Geus nepi ka jalan jajahan anu ngabulungbung ka lemurna Bah Jagur. Jaja jeung Nyi Edah mah terus we balik deui. Atuh pamurtala jeung Surya kebat lumampahna. Anjog ka palebah imahna Bah Jagur. Katempo pantona nutup. Terus bae ngajugjug ka imahna jamian. Kasampak teh jamian keur diuk we dibaturan ku karna katut ipah. Sandejan harita jamian beunang disebutkeun geus cager kalawan dadak-dadakan. Tapi urut panyiksa Bah Jagur mah masih keneh natrat dina beungeutna. Oguh we barang jol mah karna teh geus goreng we sangkaanana. Ngan untungna Surya gancang ngajelaskeun yen pamurtala teh sanyana mah memang keur neangan Bah Jagur lantaran aya pasualanana anu perlu direngsekeun. Malah
waktu natanyakeun siruyung kawung oge keur waktu dibungbulang. Sanyana mah harita teh butuh ku katerangan anu ngeunaan dirina Bah Jagur. Lantaran aya bejana. Cenah manehanana teh dicikupa kungsi riributan jeung nu katelahna siruyung kawung. Perkara ngeunaan dirina Jaja memang nya eta teh muridna. Mun kabeneran manehna bantrok jeung Ipah atawa jeung jamian pisan, eta teh tayalian ngan kusabab mangsa eta kapan boh Surya boh Ipah pada keur aya dina pangaruh Bah Jagur tacan bengkah seperti ayeuna. Disabitso teh soal ieu lantaran Jaja kungsi ngadongengkeun ka Pamurtala kalawan disaksian ku Surya yen manehna kungsi riributan jeung Ipah nyaeta keur waktu manehna maluruh Bah Jagur. Kabeneran harita teh mentas riributan jeung Surya. Ari dicaritakeun ka Ipah teh jojo nafsu we nepi ka kajadian patelakna. Ieu pangna dicaritakeun ka Pamurtala nyaeta supaya didongengkeun ka Karna. Lantaran manehna kungsi patelak jeung Karna. Nu jadi marga lantaran dumeh Karna neren-neren ka manehanana. Cenah manehna teh rek ngalakukeun panghinaan ka Ipah. Ngadenge penjelasan Surya, boh Karna, boh Ipah atawa pajamian pisan. Tiluanana ting haruleng. Lantaran tetela ayeuna mah karasa yen dina riributan teh dilantarankeun ku salaharti wungkul. Ipah pangna riributan jeung Jaja. Dumeh Jaja harita keur natanyakeun Bah Jagur. Ari Karna pangna ngamusuh ka Pamurtala, dumeh manehna teh guruna Jaja. Jadi samata-mata ngan ngabela. Ipah jeung dirina sorangan mah teh sangkut pautna naon-naon. Ku kituna jelas memang lawan maranehanana teh sanyana mah ngan Bah Jagur saurang. Atuh pikeun Karna pribadi memang Bah Jagur teh geus dianggap musuhna. Malah Surya pisan anu kungsi dikukut ku Bah Jagur. Sasatna ayeuna mah geus mangrupa jadi lawana. Mikir kadinya Ipah jadi silih reret jeung Karna. Reret nu nganung harti yen maranehanana teh sanyana mah aya di pihak-pihak nu kaliru. Ukituna kalawan tergagrumegag deui. Karna nyolongkrong ka Pamurtala bari dibarengan ku sora anu pegat-pegat. Sanuk-sanuk menta dihampura. Ka Surya nya kitu keneh. Karna teu asa-asa ngasongkeun leungeunna. Surya mah geus puguh deui. Lantaran manehna rumasa geus nyieun dosa boh ka Karna boh ka Ipah. Dina pataremana leungeun teh teu wudu cipanona maninyak celakan bakating ku bungah-bungahna. Ipah teu tinggalkeun atuh nurutan Karna. Sungsong sasalaman jeung Pamurtala katut Surya anu memang geus diaku lanceukna. Ngan jamian nu teu pipilueun. Tapi sanajan manehna teu bisa nyaksian, ari pangdenge mah kacida seukeutna. Manehna geus bisa nganyahoankeun yen Karna Ipah katut Pamurtala sarta Surya. Kabeh-kabeh keur silih hampuraan. Atuh geus kitu mah kumanehna karasa aya nu nyolongkrong ka hareupeunana. Si horeng Pamurtala ngasongkeun leungeunna. Haturan urang kanang wesi. Jamian bari ngarau leungeun Pamurtala. Damang Pamurtala. Berakah. Damang jamian. Berakah Pamurtala. Ngan sanajan cager ge kieu geuning kaula mah. Jamian bari kucap kiceup. Sanajan panon lahirna memang teu awas, tapi mata hatena mah geus bisa nembus kana kajadian-kajadian nu baheula kungsi kalakon. Breh bae ka cipta adeg pangadegna Pamurtala, beungeutna garicu darkok, panonna ngagencelang herang. Taya bobodasna, sedengkeun buukna panjang ririaban. Mun keur patelak teh sok ngaluarkeun sora ngawik-wik
matak sentar anu ngadengekeun. Kanca dangu sadayana, waktu Bah Bejo jeung Bah Jagur dielehkeun nu ngadua kalian ku Karna. Harita keneh oge terus bae indit ka Banten. Ari Bah Bejo mah memang maksudna mulang ka padumukanana. Sedeng Bah Jagur mah sejanjingkah we ka ujung kulon. Lantaran hirup di lemurna oge ayeuna mah geus tangtu matak sareg. Sasat sihungna geus dicoplokeun ku Karna. Hal ieu teh moal bisa ngadatangkeun pangaruh oge kana dirina. Mangka-mangka di lemburna teh memang manehna teh teu dipikara sepisan ku tatanggana. Lantaran luhur teuing pamakanan boga rasa ieu aing jago. Teu heran lamun tatu-tatuna Bah Bejo teh masih kana ebreh dina beungeutna. Komo beheungna nu deuweul tapak cala dinoktrok. Malah masih keneh ngaluarkeun getih herang ngalembereh terus-terusan. Oguh we. Pikeun batur salemburna mah geus matak nimbulkeun kakaget. Leuwih-leuwih pikeun Bah Jamrong nyaeta lanceukna Bah Bejo. Manehna tetelepek nanyakeun. Tadina mah rek disumput salindungkeun. Lantaran ngarasa era dumeh manehna dirag-rageun teh sasatna ku budak satepak. Tapi dipikir deui, memang perlu dicaritakeun kanu jadi lanceuk. Susuganan we bisa dipangmaleskeun ka nyeri. Malah mun diingetkeun mah tingkat pangabisa nu jadi lanceukna teh estuning hese neangan babandinganana. Di Banten mah dina mangsa harita Bah Jamrong teh kaitung saehuna. Disebut Jamrong teh dumeh beungeutna bala. Dua leungeunna nya kitu keneh pinuh ku bulu kanel. Atuh dadana oge rabok. Matak betaheun tuma ngendong. Ku kituna kalawan teu didinding kelir deui, darak-dak we ku Bah Bejo dicaritakeun satara basna. Malah bari diimplik-implikan. Ditambahan tungtung nage. Cenah nu jadi lawan teh make nangtang-nangtang ka sakabehna jawara Banten sagala. Nya lumayan Bah Jamrong teh lain deui ngaheabna. Sasat diduruk ku caritaanana anu jadi adi, anu sama sakali nyimpang tina kanyataanana. Tapi sanajan teu dibungbuan oge, geus tangtu Bah Jamrong teh bakal naek getihna. Ngaran-ngaran adi sorangan aya nu mahala piraku we teu kageuing hatena pikeun mangmaleskeun ka nyeri kanu jadi adi. Bener ya kitu caritaana teh Bejo. Bah Jamrong mani nyerang-nyerang we nanya ka Bah Bejo. Sungguh kakak. Baru kawis ka kuring mah ya teu nanaon. Ya mung ieu we nganggo nyanyanak kanu teu tuah teu dosa. Nangtang-nangtang kanu sanes. Bah Bejo teh terus manasan hate Bah Jamrong. Wah, mangsa bodoh kanu sajen mah. Tapi eta nu karandapan ku maneh Bejo. Sarua we atuh manehna teh jeung nincak hulu kami. Bah Jamrong bari ngagidir nyaritana teh. Tandana hatena geus bener kalimpudan ku amarah. Panon meuni pependelikan bulu dadana ngadadak centang hareuras. Geus komo bulu-bulu dina leungeunna mah maruriding teu beda we ti bulu landak carengkat kawas-kawat. Ya mohon da eta ku nangtang jagona bawiraos kuring mah jawara di dieu tah daya deui lintang ti kakak. Wah memang bener nangtang ka kami manehna teh. Awas ya sangaranna teh Bejo. Bah Jamrong nanyakeun deui ngaranna pohon meureun. Wah si Karna ka. Awas ya Karna. Ditu gak jangga sia ku aing. Bah Jamrong bari jalang-jeleng
kumis centang sangadulang, surup payus kana dangdanan badan, jangkung badag, simbar dada pinuh ku bulu. Maneh masih keneh bisa lumaku ayeuna bejo. Bajamrong akhirnya ngasongkeun pananya ka adina. Napa deh bere naon gitu kakak? Atuduhkeun kami ka tempatna. Aku ring wungkul. Bareng yang Jagur. Iraha kakak, wayana pisan. Sanggup? Sanggem kakak. Ayo sadia. Bareng jeung kami. Kanca dangu ngaran-ngaran anu gede ambek. Katambah kasartaan ku pangabisana. Tetalangke harita keneh oge terus we. Mbah Jamrong indit ninggalkeun lemurna kalawan dianter ku Mbah Bejo jeung Mbah Jagur. Maksudna rek ngajorag karna di ujung kulon. Kanca dangu sadayana. Mun Mbah Jamrong masih keneh di perjalanan atuh karna keriung mungpulung sapara kanca di ujung kulon. Sarta teu mantra-mantra yen bakal aya anu ngajorag. Gumilar, Pamajid, sarta Aki Mursid Katut Widarma geus narepi ka Garut. Kuncung-kuncung teh terus we ka Kampung Gadog nuturkeun Aki Mursid. Henteu nyelang heula ka Cicapar. Lantaran geus hayang nyaho kumaha jujutanana Wijana. Sadatangna ka imah Pasuta. Kabeneran kabeh oge keur nyarampak. Kawasna anu panggiakna teh Umi. Mane garecek mapagkeun nu jadi aki. Komo da bari mireungeh Widarma deui diajak ka hade rupa anu geus jadi bebene pamepes hate. Ngan rada kagetna teh pedah lanceukna teu barang milu. Tapi ganjang ku Aki Mursid diterangkeun yen karna mah keur aya kaperluanana ka ujung kulon. Brak sararea ngariung di tengah imah. Pasuta rada kaget oge. Dumeh bapana dina datangna sakali ieu mah bangun anu daria naker. Malah bari jeung mamawa batur sagala. Kawas aya hiji hal anu kacida pentingna. Kieu Suta. Pangna Abah ayeuna datang teh ka dieu. Jaeta aya hal-hal anu perlu disawalakeun jeung maneh. Abah teh kasumpingan ku ieu Pamajid sareng Jang Kumilar di Cicapar. Di Cicapar tong Abah. Pasuta megat kalimah. Nya, ngahaja ngadatangan Abah ka Bungbulang. Duh, tebih gini Abah. Eta mana wi aya perkawis naon kitu? Pasuta teu kira-kira kagetna. Nya, kedengekeun heula atuh. Aki Mursid kawas anu rada keheul, dumeh Pasuta ngan nyela-nyela bae. Mohon. Mangga lajengkeun Abah. Pasuta rada ngabajing leutik dumeh diwaweleh ku bapana. Kieu Suta. Tah ieu Jang Gumilar ti Cicapar. Baheula kira-kira aya 12 tahun ka tukang. Putrana teh lalaki. Kira-kira umur 7 tahun. Geus leungit lantaran diculik ku Mbah Jagur ti ujung kulon. Gancangna carita. Tah kamari ieu Jang teh kabeneran bantrok jeung Mbah Jagur. Dah dina patepung lawungna Mbah Jagur teh nyebutkeun majar budak nu diculikna teh cenah direbut ku Abah. Waktu manehna rek kaluar pisan ti lembur ieu. Lemur Gadog. Ari Abah teh ya. Kapannya kungsi galungan jeung manehanana teh. Sarta bener budakna ku Abah kungsi beunang direbut.
lantaran abah harita teh boga sangkaan yen budak nu dibawa teh lain anakna atawa incuna. Lantaran harita teh kumanehna budak teh dipake panggebung. Tah gitu sudah. Jadi abah teh ngarasa bingung oge. Apan eta teh budak anu ku abah direbut teh. Hanya taya lian tisinana anak maneh pituin. Hanya incu abah. Tapi ari jang kekeh we nyangka yen eta budak teh putrana. Saluyu jeung katerangan tibah jagur. Aki Mursid reg eureun nyaritana sarta kusangkaanana mah tang tu anakna teh bakal ngabantah kana sangkaanana gumilar. Tapi teu kira-kira Aki Mursid kagetna lantaran pasuta teh kalah ka ngahruk. Ret deui ka maeroh minantuna. Katempona teh kalah ka ngaluarkeun Cipanon. Ai, kumaha suta? Geuning kalah ka ngahruk. Aki Mursid nyarita deui, binarung rasa kaget anu beuki pohara. Nyah pasuta cengkat. Tembong Cipanonna ngagarendang. Ret ka Aki Mursid, ret deui ka Gumilar. Tuluy ngareret ka pamajikanana anu geus mimiti nyegruk ceurik. Lantaran ieu teh hiji totonden yen manehna bakal kalengitan karna. Carioskeun we sabalah kana abahna. Datos samaha urang. Maeroh meresaran ka salakina. Lantaran kumanehna geus kajudi. Yen reretna pasuta teh ngandung pamenta. Kudu kumaha nerangkeunana dina ieu urusan. Diterangkeun sabalakana geus tangtu bakal kalingitan anak lalaki. Disumput salindungkeun sasaatna geus nyieun dosa ka papada kaula. Kitu anggapanana Maeroh harita. Anu matak pok bae manehna nyarita ka salakina yen kudu terus terang. Abah, pasuta mimiti nyarita. Kitu oge sorana lalaunanaker. Bangun nuges tayak tangan pangawasa. Memang leres si Nana teh sanes si Karna nu salaresna. Kumaha suta? Aki Mursid teh sirikna ngorejat. Teu beda we, tinu diseureun ku kalajengking. Gumilar atuh nya kitu keneh. Sakitu keur antengna ngadedengekeun. Sanajan bari hate ratug ti barang prung mula. Ngadadak mani ngajlok tina pangdiukan ngadeuketan pasuta. Meh bae pamajid dirumpak. Lantaran kakagetna leuwih-leuwih ti Aki Mursid. Kumaha mang? Leras karena teh budak kaula. Pokna Gumilar bari sorana getar. Teu kuat nahan emosi kabungah anu gentak datangna. Abah nya kitu deui jang Rupina perkawis ieu teh teu tiasa disumput salindungkeun deui. Geura mangga we urang pedar tingawitan. Supados jantan jentre sadayana. Margi ari nyebatkeun yen si Nana teh leres puterna jang teu acan tiasa ditangtoskeun. Nyampe atuh, empek. Terangkeun sacara welena supaya jadi terang ka sarerea. Aki Mursid mairan. Sun kapungkur kinten-kinten aya welasna taun anu tos kalangkung. Pasuta mimiti ngadongengkeun lalampahanana baheula. Harita teh abdi mentas ngajaring di situ bagenit nuju bade mereskeun parahu ngadadak nguping budak ceurik. Ari breh teh tetehla budak lalaki keur gegerewekan digandong ku hiji lalaki nu leungeunna kengkong. Kumargi abdi yakin
yen eta budak teh sanes anakna atanapi incuna. Enggalna ku abdi teh diudag. Cohagna mah budak teh dipenta. Nu antukna abdi sareng eta jalmi teh galungan. Untungna we kabujeng daratang barudak ti lemur. Atuh manehna teh ngejat sarta kaleresan budak teh ku abdi tiasa karebut. Nanging wengina manehna teh datang deui. Malah bari sareng ngahuru lemur. Nuju riweuh-riweuh teh manehna mah tos hasi lebet ka dieu kalebet bumi. Nah atuh ari garewak teh anu dibantun teh si Nana. Rupina pahili nyokot. Margi gedena sami pisan. Teu kungsi lami manehna teh datang deui. Nya kinten-kinten tos selang aya tauna. Waktu harita manehna nuju di Karepuk. Kalawan teu katiten, manehna ngabelesat mabur. Si horeng bari ngabantun deui budak anu kapungkur diculik tea. Anu ku abdi tos dijieun anak pituin. Minangka gegentosnana nu kapungkur diculik ku manehanana. Jalaran pahili nyokot. Mung saena harita teh geuning sumping abah bari mangku si Nana nu cikeneh diculik. Tak kitu abah nu salaresna mah. Janten budak nu harita ku abah direbut ti eta jalmi teh sanes si Nana asli. Margi si Nana asli mah kapungkur oge tos diculik ku manehanana. Duka ayeuna teh aya keneh atanapi tos teu aya. Anak kitu mah si Nana anu ayeuna teh lain incu abah pituin atuh. Aki Mursid bari cari nakdak. Laras abah. Mung ngaranna mah tetep karna nyaeta etang-etang gentosna anu teu aya. Pasuta oge nyaritana bari ngageuri. Atuh anak kitu mah leres karna teh wijahna pun anak. Gumilar ngadadak hese naker nyaritana. Kasurung ku kabungahna anu pohara. Geuning anak nu taun-taun ngaleungit teh ayeuna bisa kapanggih deui. Tetela. Telepat deui ari kitu jalana mah. Nuhun Gusti katampi rahmat ti Gusti teh. Pamajid saterusna ngadoa ngebrehkeun kabungahna. Leuwih-leuwih lamun diingetkeun yen karna teh istuning hiji jajaka pilih tanding. Pun anak we atuh nu lapur teh. Suara pasuta mani les-lesan hampir teu kadenge. Dupi Surya. Kapan manehna teh kukutan Bajagur. Cenah manehna oge kengeng nyulik deui. Gumilar curinghak bari ngareret ka Pamajid. Leresnya. Duh, boa-boa. Pamajid ngareret ka Aki Mursid. Surya saha? Aki Mursid molohok. Surya urang Ujung Kulon. Gawitanna nama manehna oge nyangka anak pituin Abah Jagur. Nanging lami-lami kabuka oge yen manehna teh salaresna mah kenging nyulik. Waktos kamari ieu teh kantos sasarengan kabungbulang. Da ayeuna mah meos deui ka Ujung Kulon sareng Pamurtala. Nyaeta bade marekesel ka Abah Jagur. Seja naroskeun saha inung bapana nu salaresna. Gumilar mere penjelasan. Mugi-mugi we atuh Gusti manehna teh leres pun anak. Tacan naon pasuta geus ngarasa bunga. Kieu we atuh ayeuna mah suta. Isukan teh sarerea rek ka Ujung Kulon. Sakalian we maneh milu supaya bisa leuwih tetela.
Sugan we atuh. Naon-naon nu dicarioskeun ku Jang Uum teh henteu nyalahan. Aki Mursid mere bongbolongan ka Pasuta. Sumuhun kitu we atuh. Pasuta bari rutret ka sakur nu ngariung. Di ditu nama menta kasaluyuan meureun pang-pang nama ti Gumilar. Leres mending oge kurang sareng we ka ujung kulon. Mugi-mugi we atuh ulah dugi ka mencog. Nanging kareteg kaula mah Mang moal lepat deui pun Surya teh putra Emang. Gumilar ngagedean hate Pasuta. Nya mugi-mugi we. Moal nya ari putra Jang Uum tiasa kapendak deui. Haripun anak teras ngereles. Pasuta ayeuna mah bener-bener geus kahibur oge hatena. Geus karuhan kitu mah duduk perkarana. Pamajid Gatut Gumilar pamitan ka Aki Mursid jeung ka Pasuta yen rek nyelang heula ka Cicapar. Isuk cenah subuh-subuh naker. Tangtu bakal disamper pikeun neruskeun lalampahan ka ujung kulon. Nu tinggal kabeh oge eueuh nu teu ting haruleng. Leuwih-leuwih Mirah jeung Umi nu ti barang prung ngadarongeng oge pada milu nyaksian. Teu kira-kira ngarasa helok sarta kagetna. Horeng si mana horeng. Karena nu ayeuna teh geuning kanyataanna mah lain lanceukna pribadi. Da karna nu asli mah aya nu nyulik. Anu sama sakali maranehanana mah teu aringeteun meus-meus acan. Lantaran kajadianana teh keur waktu maranehanana laleutik keneh pisan. Ku kitu teh mah kapan Boh Wijana nu ayeuna ngagunakeun ngaran Karna atawa Karna asli nu ayeuna ngaranna Surya. Sakit umurna harita teh geus nincak 7 tahun. Tapi maranehanana sama sakali teu aringeteun kana naon-naon kajadian anu kaalaman ku maranehanana waktu keur budak. Ari Gumilar jeung Pamajid nu ayeuna keur ngagardig nguru ka Cicapar. Teu wudu duanana oge bubudena mani marah mai. Lantaran geus bisa dipastikeun kalawan teu ham-ham deui yen Karna teh bener Wijana. Leuwih-leuwih Gumilar. Sajeroning leumpang teh manehna mah alewoh bae ngadongengkeun kahebatanna Karna. Teu sangka cenah sakitu ngorah keneh mah geus ngamilik pangabisa nu tingkatna geus luhur oge. Manehna pribadi waktu kamari ieu teh ngalakon padungdung jeung manehanana. Kapan kurang-kurangna mah meh-mehan teu kuat. Ku kitu teh mah Jang Uum. Teng manuk teng bebenyit anak celeng. Uyah mah moal tes kaluhur. Pamajid nya kakak bari ngaret ka Gumilar nu harita keur leumpang ngarendeng. Saha nu ngawarahan nya Pak? Gumilar nanya ke Pamajid. Nya moal teu ku Pamursid Jang Uum. Eta geuning cariosan tadi. Kapan Bah Jagur oge ngalakon kasoran ku manehna teh. Muhunnya. Eta abdi mah kaget ku kakuatan dampaleungeunna. Kaleresan abdi kacarek. Nah, mani asa digegep ku besi-besi sareukeut. Moal lepat Jang Uum. Geuning pambur tala oge duwi ka nyengled eta kulit leungeunna. Memang leres hebat Jang Karna teh. Jang Jana teh. Cek pangrasa bapa mah asa teu acan aya elmu kitu di urang teh. Bawi raos bapa mah sanes warahan Aki Mursid Jang Uum. Tangeuh sanes elmu nu nyebar di urang eta mah. Pamajid ngayakinkeun. Kanca dangu dipake ngobrol mah. Dengan rasa capek leumpang teh. Nyaho-nyaho geus anjog we kawana raja. Tidinya celak kana dokar nepi ka Cihuni. Disambung deui ku dokar nu kanang Kapait. Nyimpang heula ka Pa Asmita.
Kebeneran Nyi Arum tacan kacicapar deui. Ngan Ganjar jeung Agus tempo-tempo sok ngadon sarare di Cicapar. Tapi harita mah keur kumpul kabeh. Sari mah bareng gumilar ngarong heap teh mani teu sirikna ngarontok bakating kusono. Ku kitu teh mah najan bener manehna geus nincak dewasa oge. Puguh kacida rondelna kanu jadi bapa teh. Ongkoh eta pangrasana mah anak nunggal. Pantes mun ogona teh. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.